Kumaha cing eueun arah halus peserta teh itu. Teuing aneh peserta teh. Can aya nu manggil mah halus itu ya bingung. Aya nu suka orang panggilnya suka berasa saya ayeuna HD lah nama. Oke, peserta selanjutnya masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tono Suhartono. M Naon Kang? Martono kan? Aduh keke. Tono Sumartono. Oh, maksudnya mah kieu Tono Suhartono Martono. Alus ngaran teh unik bener. Cik rek nanya profesina naon Kang? Saya tukang cuanki, yang pangki, yang banyak disukai, ciwi-ciwi. Wah, jangan apa Musik zaman ayeuna teh mah Pak Boy cenah. benar bisa. Ade pisan lah. Maaf, para juri, boleh saya bercerita sedikit? So, kerek nyarita naon? Asal lo nyarita juri gue lah. Saya bukan sombong, dulu pernah saya pacaran sama artis Luna Maya, Ayu Ting Ting, Gisel. Gisel anu viral teh lah ya Kang. Oh, mana pernah ngomongin si Gisel anu ieu teh, anu viral teh ya? Itu Kang, abi mah icalan cuangki di payunan Bumina. Wah, peserta teh geldug deui wae ieu mah parah atuh. Sigana eta peserta teh keur leutikna loba dipoyangkeun tah. Jadi we otakna ngaheng. Geus daguan. Nah, saya rek nanya cing ayeuna di dinya boga prestasi naon tina nyanyi? Cing nganyaho. Abi pernah ngejam sama Ariel Noah. Hah? Si Ariel ngejam nyanyi bareng. Sanes Kang, ngejam teh ngalah jamu. Da Ariel mah aturan rencangan abdi keralit waktu main kaleci di Antapani. Mingeus tuh mah banget capruk, da itu audisi lawak. Sok buru, gara nyanyi lah. Oh, nyanyi buru. Nih kerakeun. Punten Kang, ieu rada stres ieu teh rada gelo ieu teh sugan mah. Ayo maneh ya. Balik. Kita sepeun, aduh. Serta teh Ganteng udah gue bodoh abis tadi kumaha itu sapang teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh, ayah, mereka sehat ya? Bade ninggal di stikan kan. Oh, mangga teras karabat atuh. Oh, sumohon. Mangga tuh Kang di karton. Mana tuh, mana karabat teh? Aya naon teh kumujang? Ini asa agang teuing kan mau disepetan teh. Emang eta. Gelo sahaja eta geunah-geunah sare nepikeun kata bisa sare deui aya nu ngagarayam. Tapi asa ngeunah oge euy. Boy, naon? Yang lieur euy. Eta nu pose usep. Ngapain pagawan teh milu maneh jeung milu maneh we ka imah teh. Lieur paribasa di imahna bocah. Aing ke tinggi mageranya kayak kurang urang hilang. Tempau gerak. Tempaukeun ku aing kodolna urang ganti ku lem cenah rapat tah bibirna. Kesal udah euy. Heueuh. Kayak tempaukeun euy. Saeureum ge datang sia tah magerak. Tuk. Assalamualaikum. Kang Ucing. Waalaikumsalam. Kang Ucing. Abi ngeri banget susah. Cairna Kang Ucing. Tuh, kan? Ampo, kelakuan sistem nah gitu. Eueuh deui. Heeh. Kurang oge. Hajik, Bro. Rek milu maneh mah anggar sia mah awas ya. Cenah dibeakeun. Aduh, nuhun atuh Kang Ucing. Abi bakeula nya meh rada cantik. Aduh Kang Ucing, nempel. Ampun racik lah abi tulungan Ieun duit. Sabaraha we telangkung AA. Kuyogi pisan. Kinaon?
biasa we pangabutuh ayo. Masuk suka pakai bener. Moal insyaallah tulungan. Tapi benernya tahu nilainya. Moal samingon abi mah. Paminta saya mari pasikeun ku abi. Nuhun pisan anya. Oh anjing, itulah. Orang kena sus. Oh heotan ya. Ya. Mana duit urang? Can aya. Mana mau tiap tagih teh isuk deui. Wah, can aya nu didik. Ayeuna kumaha rek bayar moal. Ari maneh? Nyaho duit teh can aya. Teh saya mah kuring didikeun. Ari maneh? Ke sini. Ini teh dibayar ku kuring. Ini. Kenaon dik? Di kamari orang ningali si Neneng jalan di lalaki lain. Lain si Neneng teh kabogoh di dinya, tapi nah betulin di lalaki lain. Woi. Si Neneng masih ditangkal jauh. Emang kumaha gitu? Boga jantung mereka mah. Tapi itu boga hati dong. Watir. Kok kamu baturan teh bener watir. Urang teh lamun kieu teh aduh. Kebun ayo menelan deui urang teh. Aduh. Kunaon deui? Mana urang sieu, mana nyuceun. Lainku. Solidaritas kita mana deui. Lain sedih ku sinalai. Terus kunaon? Kurang kagak cakal. Aduh, hampura deui. Cing atuh toy ajarkeun lah main gitar teh urang ge hayang bisa. Gampang atuh main gitar mah. Kumaha carana? Tah, kahiji kudu dek getol latihan. Kedua, gemar menabung. Katilu tak itu paling penting mah. Senam jari. Ya. Lamun rajin menabung keur naon tah fungsina? Ngarah maneh eta boga gitar tong nginjeman wae gancang gara bisana tah. Lamun senam jari? Tah senam jari mah halusna ngalus isuk didinya habuskeun ke bola hayam gitu kaset. Balas isuk we tah mah dijamin ka isukan jago main melodi. Tapi benernya Bener. lah geus ayeuna mah kebenaran urang keur dititah heula ku si Ma. Heeh. Kayak urang isukan balik di ka dieu nya. Oke. Bener heuh? Bener. Bener tah. Dah itu kamu bodoh aduh. Bisa harek nyanyi heula sepultura eta mah. Saha anu bisa ngabuskeun jeung sikina urang oge bisa lamun gede liat datang dengan Cik nginjau belah ayeuna mah urang geus latihan geus senam jari. Tah, sobat kita hayang eta. Kunaon nangis mah? Kerampokan, Pak. Kerampokan? Iya, Naon anu dirampok? TV. Lama cicing wae. Cici. Terus naon deui mah? Kulkas. Kulkas deui. Iya, Pak. Cicing deui nya. Cici. Terus naon deui mah? Ini paling nyeri mama teh diperkosa, Pak. Diperkosa. Emang mah diperkosa cicing wae deui. Teu, nya gegeol saeutik.